Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha kabarna barudak? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah cager, Bu. Alhamdulillah, ari sararehat mah. Tapi ieu katinggalna mung saalitnya anu tiasa gabung dina Vicon dinten ayeuna. Aya nu terang ieu kamarana? Kamana ieu? Mung Pandawa 5 ieu teh nya. Sri Kandina teu araya. Mohon Bu, seueur nu teu tiasa gabung. Mohon. Dian dirawat Bu. Chandra nuju ka bengkel. Mohon. Jeung restu aya kagiatan MPK Bu. Oh gitu. Janten dia nuju dirawat di rumah sakit. Mohon mugi enggalnya Dian. Terus eta Chandra restu nuju aya kagiatan. Gitu, leres. Mohon. Terus hari ieu Ari Tari Moriska kamarana anu terang. Apa aya ieu oge? Aya praktek oge? Tapi anu terang teh ya, duaan eta kamarana. Aya Bu. Kunaon Jim? Tadi selama tari aya PTM, Bu. Oh gitu, aya PTM. Terus Mohon Mau sareng Rizka ya. jadi panitia. Oh panitia. Oh mohon Panitia. mangga bias. Ya, mugia hayu urang doakeun sasarengan mugia anu Dian anu nuju dirawat di rumah sakit, mugia enggal sehat. Tas kanggo rerencangan anu sanesna anu teu tiasa gabung dina ieu laungan tiasa dipaparin kalancaran dina kagiatan. Mohon. Ayeuna Ibu bade ngemutan heula saat tacan dikawitan ulah hilap kanggo aktifkeun kamerana salami Vicon ya ulah hilap. Nah ayeuna supados langkung barokah hayu urang ngadoa heula. Mangga izin pingpin doa. Mohon, mangga Bu. Siap. Ngadua di kawitan. Ngadua rengse. Mohon hatur nuhun izin. Ya. Sami-sami Bu. Ayeuna supados sidep langkung sumangat henteu tararundu ayeuna Ibu bade ice break heula. Sok mangga calikna dirapih-rapih heula ulah aya nu tunduhnya. Teras eta kamerana di on-keun, teras speakerna oge di on-keun. Janten anu tiasa ngawaler patarosan ti Ibu langsung nya nyarios. Oke. Nadawi di kanggo share screen. Atos katinggal, atos aya acan. Atos Ibu. Atos ya. Ulah hilap. Speakernya diaktifkan ya. Ya, Bu. Di dia judulnya temukan perbedaannya. Tingalinya amun ku hidup dirasa anu benten sebutkan weh. Naon anu bedana. Oke? Sip. Urang lajeng. Atau siap? Atas, Bu. Siap. Oke. Atasan ka hiji sok. Mangga dipilari bentena ti dua gambar ieu naon? Rambut, Bu. Rambutna kunaon? Beda warnanya Bu. Nu budak lalaki kita. Oh, nu budak lalaki. Ya leres. Rambut budak lalaki eta benten tercaya naon deui? Ningali deui. Bilangan awewena ge beda, Bu. Kunaon tadi nu awewena? Sebelah biru yang sebelah warna pink. Sebelah warna pink. Pita nanya anu hiji ngangge pita, anu hiji deui henteu ngangge pita. Ya leres. Terus aya naon deui? Eta di kaki naon teh ngaranna, Bu? Kaos kaki. Kaos kaki, ya leres. Kunaon kaos kakina? Aya warna putih jeung pink. Oh, bodas jeung pink. Nya. Anu hiji mah kaos kakina pondok ya, anu hiji dari mah sabelah panjang. Iya leres. Aya naon deui? Aya deui teu?
Ai deui anu benten atau tos sadaya nanya. Aya hiji deui eta anu gigireun si budak lalaki. Iya Bu, eta. Naon tah? Itu bola lain, Bu. Jika nama bola, iya leres. Amun dinu hiji anu sebelah kirinya, sebelah kiri ibu, eta mah aya bola, tapi di sebelah kanan mah teu aya. Oke, Aya. sip. Urang gambar kedua. Nah, sok. Naon ieu? Bentenna tingali. Di gambar anu sebelah kiri mah, Bu, aya 3 orang. Aya Anu di tiluan. sebelah kiri mah cuma aya 2 orang doang, Bu. Iya, aya duaan. Iya, leres. Aya bapak-bapaknya. Amun di sebelah kiri mah leres, anu hiji deui mah teu aya. Oke. Aya naon deui? Buku. Anu dipegang AWW mah beda Bu. Amun Naon? sebelah kos buku warna hejo, di sebelah deui kos koran. Iya, leres. Tah, karek 2. Terus aya naon deui? Tingali Eta eta di buku anu ngabuka, Bu. Buku, Naon? Bu. Bukuna anu- yang payung, Bu. Bukuna. Yang payung. buku anu ngabuka. Anu hiji aya tulisanna, anu hiji Aya, Bu. teu aya tulisanna. Nah, iya leres. Aya naon deui? Tingali deui. Nu hiji nyekel payung, Bu. Iya, terus nu hiji deui? Teu nyekel payung. Iya, leres. Aya deui teu? Buku Aya warna hiji oranye, deui. Bu. Kenaon? Buku warna oranye sebelah kiri, Bu. Iya, buku. Iya, bukuna kedah nama aya nu lain oranye ya, eta teh warna-warna halem. Nah, di nu meja hiji mah aya, nu meja hiji deui teh aya. Oke tuh, tadi aya 5 perbedaan. Oke, urang lajeng. Nova, ka mana ieu suantana teh aya? Oke, nu katilu. Sok tingali deui. Cobi konsentrasinya, kudu konsen ieu mah. Piring, Bu, piringnya. Piring anu mana? Yang sebelah kiri, Iya. yang hijau itu diangkat. Terus Aku enggak. anu hiji deui henteu. Oke, laras, terus naon deui? Tingali. Gorden, Bu, gorden. Di kepala. Si gordeng nu hiji aya rawis-rawisna nu hiji henteu. Nya, Bu. Iya, terus naon deui? Naon Aul? Di kepala AWW Bu, yang di kanan teu aya, lamun di kiri mah aya. Oh, iya hiasan ya. Ya, hiasan dina rambutna nya, anu rambutna nu rada coklat. Ya di dinya mah aya nu 2, nu hijina deui mah mung hiji. Ya, leres. Terus aya naon deui? Ayo sok. Buah-buahan, Bu. Buah-buahan. Naon sok buah-buahan? Sebelah kiri tak aya di sebelah anggur eta, Bu. Oh iya, eta teh cerita mah duka apel, duka pir nya. Ya, buahna eta nu hiji aya, nu hiji henteu. Hiji deui. Tingali. Noval, Lengan mana awewe suarana nggak, Bu? Noval? Kunaon? Eta lengan awewena nu baju. Iya. Lengan bajuna anu hiji pananganana nyepeng piring, anu hiji deui panangana di kursi. Ya, leres teu katinggal? Aya? Aya, Bu. Ya, oke, lanjengkeun deui. Noval, suarana mana? Sok. Gambarnya itu, Bu. Ya, gambarna. Teu aya. Heeh. Oh. Jaringan di kamu aja nanya. Wios. Ieu we dangukeun we sore rencangannya. Sok mangga. Ih, bapak-bapak, kumaha tah bentenna? Eta Tali. Bu, yang tempelan warna merah-merah. Oh, Gitu. eta teh naon sok baju kodoknya juga baju kodok eta teh. Ya, nu hiji aya talina, anu hiji mah henteu. Ya, beres. Terus naon deui? Buah di belakang, Tingali. Bu. Kunaon? Buah. Buah. Iya, leres buah di pengker, nu hiji aya, nu hiji teu aya. Oke, leres naon deui? Sok tingali. Di nu meja. Telurnya ada 2, yang satu telur ada 3, Bu. Iya, ting endog eta teh naonnya dan Endak. suka eta teh naon pokona mah di nu piring teh aya nu 3, aya nu 2. Ya, leres. Aya deui tingali atuh. Sok. Gelasnya beda, Bu, itu, Bu. Gelasna. Anu keur diminum. Gelasna Bentuknya beda. beda. Oh, iya, leres. Nu hiji mah ieu nya cangkir nya. Biasa namun kanggo tamu, nu hiji deui mah 3 gelas kanggo nginum sapopoe nya. Cangkir biasa. Ya, leres. Aya hiji deui tingali di nu meja. Sok eta. Anu red warna beureum. Tanya, dinya eta serbet bukan naonnya, warna beureum anu di meja hiji deui mah teu aya. Aya. Ya, leres. Oke.
Urang lajengkeun tadi tos sabaraha gambar? Anu emut? 4 Bu. 4. Nah, iya anu terakhir. Sok pingal. Naon bentenna? Anu hiji mah bukna pendek Bu, anu kadua bukna panjang ngarumbay. Panjang. Iya, leres. Terus aya naon deui? Tingali. Eta Bu, celanana beda, yang anu sebelah kiri pakai rok, sebelah kanan pakai celana. Iya, leres. Nu hiji make rok, nu hiji pakai celana. Terus naon deui? Tas noping Bu. Beda. Tasna bentukna nya. Iya, Bu, leres. bentukna beda. Sami-sami pink tapi bentukna beda. Terus aya deui? Di lemari, Bu. Di lomari muhun naon bedana? Itu yang satu ada parfumnya, yang satu Nu hiji naon? Tumpukan ya, siga tumpukan baju. Siga gitu. Iya, leres. Aya deui teu? Rambut, Bu. Kunaon rambutna? Nah, hiji panjang, nu hiji pendek, Bu. Iya, tadi tadi disebatkeun ku Ya, Bu. iji mah. Ya, katingal ya Danika juga teu konsen ya. Sok aya deui teu? Diemutan deui bilih di dieu aya nu teu acan kasebutkeun. Acukna kumaha sami nya? Tah aya nu benten. tas, Ya. Bu, tas. Tasna hungkul ya tadi. Ket, janten di gambar nu terakhir mah aya 4 perbedaan. Nah, tadi katingal saha anu konsentrasi sareng anu henteu. Amun misalnya hidup gaduh semangat anu langkung, tah pasti konsentrasinya ulah nepi ka amun keur diajar teh sok nungnutan wae. Tah siga ieu. Nah, terus semangat dalam belajar. Tuh, numutkeun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Oke, urang teh kedah tetap semangat ya sanaos rerencangan hidup seueur anu teu tiasa ngieu. Oke, semangat ya. Oke. Ayeuna urang lajengkeun deui. Nah, aya nu masih emut teu minggon kamari urang teh diajar ngeunaan naon sok saha anu masih kene emut mangga raise hand sok saha. Oke, Aulia mangga Aul. Unsur intrinsik dari panca kaki, Bu. Aya unsur intrinsik sareng panca kaki ya leres sok ayeuna saha anu tiasa ngabuar ngeunaan unsur intrinsik aya naon wae mangga unsur intrinsik. Oh, mangga. Rifki, mangga. Unsur intrinsik teh aya genep Bu. Iya, naon wae. Nu kahiji aya jejer, nu Mohon. kadua aya palaku jeung watek, nu katilu aya latar teh aya tilu. Aya latar tempat, aya latar waktu, sareng aya latar suasana. Nu kaopat aya galur, nu kalima aya puseur sawangan, sareng nu kagenep aya amanat Bu. Iya, sae leres Rifki. Rifki berarti masih kene emut ya. Pengajaran dinten minggon kamari ya leres tadi saur Rifki. Minggon kamari teh urang teh tos ngabahas ngeunaan unsur intrinsik. Unsur intrinsik di antawisna nyaeta aya jejer atanapi tema. Anu kadua aya palaku sareng watek. Terus anu katilu nyaeta aya latar. Ya, latar dibagi janten tilu. Anu kahiji aya wanci atanapi waktu, terus aya enggon atanapi tempat, terus sareng latar kaayaan atanapi suasana. Ya, leres. Tadi latar satos latar aya galur. Aya galur maju, aya mundur, aya oge galur campur. Terus atos galur puseur sawangan atanapi sudut pandang. Kamari sudut pandang teh jalma hiji, jalma kadua sareng jalma katilu. Terus nu terakhir nyaeta aya amanat leres sae. Ayeuna saha anu masih kene emut panca kaki dina carita Mahabharata. Mangga? Raise hand, Naufal, mangga Naufal. Panca kaki dina carita Mahabharata. Mun. Kumaha ya? Caritakeun we ngaran bapana saha si Pandawa lima teh. Mangga. Ngaran bapana si Pandawa lima Mun. Pandu Dewanata. Iya, Terus? leres.
ibuna aya Kunti jeung Madrim. Nuhun. Terus mun Kunti boga anak 3 namina Yudhistira, Bima, jeung Arjuna. Mun Madrim boga 2 namina Nakula jeung Sadewa. Kalimana disebut Pandawa. iya, leres. Hatur nuhun Noval ya. Tadi pas didugikeun ku Noval, ngeunaan Pancakaki dina carita Mahabharata. Tah dina Mahabharata ieu teh anu dicaritakeun nyaeta ngeunaan Pandawa 5 sareng Kurawa. Tadi nu dibahas ku Noval nyaeta turunan Pandawa 5. Ku ibu ulang ya, supados nu sanesna ge. Nah, dina Pandawa 5 ieu teh kagungan Rama atanapi bapa nyaeta Pandu Dewa Nata. Nah, kaleresan Pandu Dewa Nata itu kagungan 2 istri atanapi garwa nyaeta Dewi Kunti sareng Dewi Madri. Di Dewi Kunti kagungan 3 putra nyaeta Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Nah, di Dewi Madrim kagungan putra 2 sakembaran nyaeta Nakula sareng Sadewa. Tah 5 ieu teh katelah ku Pandawa 5. Tah terasa-rasna Prabu Dewanata teh kagungan dulur tanahnya nyaeta ngaranna Desta Rasta. Desta Rasta teh kagungan istri nu ngaranna saha? Dewi Gandari. Ya, Dewi Gandari anu kagungan putra 100 nyaeta anu katalahna Kurawa nya. Terus perang antawis Kurawa sareng Pandawa ieu teh anu katelah ku perang Bharatayuda anu lumangsungna di Tegal Kurusetra. Tah siga kitunya supados nu sanesna oge emut. Nah, terus kumargi minggu kamari matos dibahas ngeunaan unsur intrinsik sareng Pancakaki. Nah, kanggo pertemuan salajengna pertemuan dina dinten ayeuna nah hideup baris ngabahas ngeunaan kreativitas. Jadi dia hidupnya diajak pikeun ngasah kreativitas anu aya patalina jeung carita wayang. Supados hidup teu panasaran deui, hayu urang luar sasaran ya. Ibu Nadawidi kanggo share screen. Atos katingal. Atos Bu. Atas Bu. Atos ya. Dia materina masih sami nyaeta ngeunaan carita wayang. Ibu lajengkeun. Nah, kanggo kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran di antawisna kanggo kompetensi dasar tah pertemuan dinten eta tos lebet kana keterampilan. Minggu kamari nyata masih kene pengetahuan. Nah, di dieu 4.2 mengkreasikan petikan cerita wayang secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain seperti drama, cerita pondok atau puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Indikator pencapaian dan kompetensi 4.2.1 menceritakan kembali isi petikan cerita wayang dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan ieu nyaeta hidup kayak di paparin kanggo nyieun infografis. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK secara daring melalui Google Meet, WhatsApp, Google Classroom, dan Instagram. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi petikan cerita wayang dalam bentuk tulisan ya. Terus, nah tadi kan Ibu toh sedikit dibahas mengenai infografis. Nah, ayeuna Ibu hoyong terus. Di dia saha anu kantos nyieun atanapi ngadamel infografis. Sok mangga raisen sok saha? Oh, Danika Panggadan. Oh, aya Danika sareng Naufal. Gentosan ya? Danika heula Panggadan. Nya Bu abdi nyieun infografis ngeunaan kampung adat Bu. Kampung adat. Kampung adatna naon ngaranna Dan? Kampung Naga Bu.
Kampung Naga. Nah, iya berarti aya patalina sarang tradisi Sundanya anu di urang pelajari di Lawungan Sata Acana. Tadi dia Ibu hoyong naros dan ari eusi dina infografis anu ngeunaan kampung adat teh aya naon wae? Mangga. Aya lokasi tradisi Sunda nu masih digunakan Bu, jeung ngagambarkeun kahirupan wargana Bu. Ngagambarkeun kehidupan wargana. Ya, jantan tadi saur Danika. Eusi dina infografis anu ngabahas ngeunaan kampung adat teh di antawisna nya teh aya lokasi atanapi perenahna. Ya, leres perenahna aya di mana. Terus tradisi Sunda nu masih kene diangge di kampung adat eta aya naon wae ya, leres dibuat oge. Anu terakhir tadi teh ngabahas ngeunaan kahirupan dina kampung adat eta. Tiasa ke kampung adat ieu teh misalna masyarakatna teh tatanen atanapi ngalakaung atanapi ngahuma atanapi jeung sajabana ya leres tadi tos didugikeun yen anu dibahas ku Danika ieu teh hal-hal penting anu aya patalina sareng kampung kuta tanapi naga kuta ya naga Bu. Kampung Naga iya leres sok ayeuna saha deui anu kantos nyieun infografis anu benten sareng Danika. Oh iya mangga aul Mun abdi mah nyieun tentang tikeban Bu. Tingkeban. Nah ari tingkeban teh naon aul? Adat ngariksa nu renah Bu, eta adat 7 bulanan. Oh janten tingkeban teh 7 bulanan ya mun di urang mah ya leres kanggo tingkeban ieu kalebet kana adat ngariksa nu reuneuh di dieu teh berarti anu nuju ka kandungan atanapi hamil tah naon anu dibahas dina infografis eta aul mangga Di sini teh aya ieu Bu aya siramun 7 bulanan teh ada tradisi siraman make kebang 7 rupa aya pengajian gitu. Terus naon deui kayak kedap Ibu kirang kadangu tadi aya pengawas aya siraman terus aya naon deui kembang 7 rupa terus aya eta Bu aya pengajian atos aya deui aya sih Bu karena pas nama itu wae mung sakitu ya tadi saur Aulia hatur nuhun Aulia ya Bu tadi saur Aulia dina tradisi tingkeban ieu teh sok dipaparing sababaraha tradisi kebiasaan di antawisna tadi sok aya pangaosan atanapi pangajian teras oge aya siraman teh biasana ngagunakeun kembang 7 rupa ya aya oge anu ieu biasana sok ngarujaknya rujak bebek atanapi cendol tah kitu ge aya tapi benten-benten ya unggal daerah boga tradisi sewang-sewangan ya tadi amun misalnya hidup tadi ngadangkeun atanapi ngupingkeun rencangan hidup infografis Danika sareng Aulia katinggal bentenna anu tadi Danika ngabahas ngeunaan kampung adat terus Aulia ngabahas ngeunaan tingkeban benten kan eusina anu didugikeun tapi intina mah anu eusi dina infografis teh nyaeta hal-hal penting anu aya patalina sareng hiji hal anu baris dibahas. Cobi ayeuna urang tinggal contohna. Nah, di dieu aya contoh infografis carita wayang. Ieu tilu gambar ieu anu kalebet kana carita wayang mung aya 2, tapi teu naon ieu mah kanggo hidup supados langkung terang contoh-contoh infografis anu kantos dijieun ku sanes. Ya, di dieu aya contoh infografis ngeunaan Asep Sunandar Sunaria. Tah, anu terang saha Asep Sunandar Sunaria teh? Saha? Ikan patalina sareng carita wayang. So, eta kalesan Pak Asep teh anu nyepeng wayang cepot sareng wayang Semar. Janten Asep Sunandar Sunaria itu saha? Anu terang? Dalang Bu. Iya, leres. Pak Asep Sunandar Sunaria itu kaleresan dalang. Ya, dalang anu kawentar pisan di Sunda.
Tadi dinya teh ciri khasnya tingkat tinggal anjeunna teh sok resepnya. Nah, istilahna mawakeun carita ngeunaan si Cepot jeung si Semar. Anu katalahna naon tah? Cepot sareng Semar teh nu kamari anu kene masih kene emut. Kuna kawan ya. Tah eta nu dibahas teh biasana Pak Kumargi ieu mang nyaritakeun hiji tokoh. Biasana ti awal mulan asal usulna nya kumaha Pak Asep ieu teh tiasa jantan dalang anu kawenta. Teras anu sebelahna anu pangtungtungna pangujungna di dinya nyaritakeun ngeunaan tokoh-tokoh wayang anu aya patalina dina carita Mahabharata. Dinya aya bibisana terus sajabana eta tulisanna alit nya teka tinggal. Tapi intina mah amun misalna kasarna nya hideuk amun ninggal dina contoh di payun, infografis teh intina nyata aya hiji teks anu didugikeun nya, teras aya oge gambar tanapi icon-icon pendukung tina penjelasan ti teks. Tapi teks anu dibahasna henteu panjang, tapi singket nya, emut-emut deui tah yen infografis teh ciga kitu. Ayeuna urang lajengkeun deui janten anu disebut infografis teh nyata mangrupa media informasi anu diwangun dina bentuk teks nu diadu maniskeun jeung elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografik. Leres tadi sesuai sareng anu digambar kami aya nya aya teksna, aya visualna, aya gambarna. Eta berarti anu disebut infografis teh siga kitu. Oke, lajengkeun deui. Nah, infografis geus sumebar ka sagala widang. Tujuanna pikeun ngirut supaya batur daek maca. Ngirut di dieu maksudna menarik orang lain atau ya teman kamu juga termasuk ya untuk mau membaca. Nah, daek maca ngalangkon hiji media leutik tapi muneusina. Maksudnya jadi melalui media yang kecil, tapi isinya kaya akan ilmu atau pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Jika tadi nu Asep Sunaria nyaritakeun asal usul anjeunna alika dina jantan kidalang siga kitu. Yang munul tuh kaya akan ilmu atau informasi ya. Hal-hal praktis ieu anu dipikaresep ku jalma-jalma modern. Hal-hal praktis itu yang disukai oleh orang-orang modern siga kalian ya. Oke. Ayeuna dugi ka dieu aya patarosan. Patarosan teu? Teu aya. Atas paham sadayana? Aya, Bu. Teu aya. Oke, amun teu aya patarosan ayeuna hidup cobi dicek GC-na. Diceknya GC-na cobi. Terus aya acan soalnya ibu tos masihan tugas di Google Classroom dibuka didinya aya tugas LKPD 3. Namun misalnya hidup teraya ku ibu iya kan terus aya can ieu mah kalah kandu novelnya kedap salah ya atas aya can di GC hidup Atos Ibu. Atos Bu. atas aya nah atas dibaca acan eta LKPD-na Atos Ibu. Atos Bu. atos amun atos kinten-kinten ngartos teu kana patarosanana atanapi tugasna bilih teu ngartos mangga ditaroskeun Punten Ibu. mohon Kira ngartos kana tugasna. kira ngartos mohon amun kira ngartos ku ibu jelaskeun di dieu ibu nadawi di kanggo share screen ya share screen kanggo ngajelaskeun ngeunaan tugas dina LKPD 3. Atos katingal aya Ibu. aya Ibu jelaskeun heula nya sakedap ya di dieu hidup
ngabuat ngeunaan infografis anu patalina sareng carita wayang. Janten kieu nya, janten tugasna 4.2 hiji jadi dapat menceritakan kembali isi petikan carita wayang dalam bentuk tulisan. Nah, jadi hidup teh nyaritakeun deui eta carita wayang Gatot Kaca Perlaya tapi menggunakan bahasa sorangan. Bahasa sorangan ini tetap bahasa Sundanya, tapi bahasa Sunda anu dipikaharti ku hidup. Nah, terus amun misalnya hidup atos gaduh istilah nama parafrasen atau napi rangkumanana, tah ku hidup teh katun ditulis diketik kana infografis. Tahapanana supados hidup langkung jelas ku ibu jelaskeun oge di dieu nu kahiji hidup maca teks carita wayang Gatot Kaca Perlaya. Atos dibaca? Atos Bu. Atos ya pasti atos tapi teu naon bilih hidup hilap dibaca deui teu naon langkung sae nya. Terus amun misalnya hidup atos dibaca anu kadua infografis anu bakal dijieun ku urang kudu boga tujuan hayang ngawanohkeun carita wayang Gatot Kaca Perlaya ka masyarakat jeung ka jalma rea. Janten di dieu teh infografis yang kalian buat itu harus memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memperkenalkan cerita wayang Gatot Kaca Perlaya ke masyarakat atau ke halayak ramai ya, kayak gitu. Tujuannya nyata kudu bisa ngawanohkeun eta carita wayang. Kudu tersampaikan ya eta tujuannya. Terus anu katilu, teangan gambar, foto, ilustrasi, gambar kartun atau icon-icon anu patalina jeung carita wayang Gatot Kaca. Ku hidup mangga pilarian di Google atau napi di mana kartun nanti tokoh Gatot Kaca Perlaya. Ingat ya di Gatot Kaca Perlaya anu dibahasan Gatot Kaca unggul tapi seueur tokoh-tokoh anu sejenna. Terus jieun peta konsep, terus pilih informasi anu bakal dipidangkeun dina infografis. Contohna si dina infografisna teh bade nyaritakeun ti mimiti carita awal nepi ka akhir atau napi sabalikna. Atau napi kamu bade ngabahas langsung ti tengah nepi ka akhir mangga. Nu penting tina sahiji teks eta teh kadugikeun tujuanna secara singkat. Terus kanggo anu kalima susun infografis nu didesain tiasa menggunakan HP, laptop atau napi aplikasi. Pasti menggunakan aplikasi. Aplikasinya tiasa menggunakan Canva. Kanggo nomor genep, carita wayang dina infografis mung ditulis hal-hal anu penting hungkul, anu aya patalina anu nu baris didugikeun ulah panjang teuing. Jangan terlalu panjang, sedikit, jadi singkat, padat dan jelas. 7. Dina nyusun infografis ketrukan kreativitas urang. Sangkan infografis teh tiasa ngirut pikeun dibaca ku nu sejen. Boh milih warna, komposisi gambarna atawa desain tata letak. Ya, jangan kamu teh hidup teh nyusun infografisna teh kedah langkung kreatif supados anu maca ge kairut hoyong maca. Biasa cara ngirutna teh pemilihan warna, pemilihan gambar, misalnya jenis font, ukuran font, pokoknya semenarik mungkin supados anu maca teh kairut daek maca. Terus kamu santos janten, muntos janten kayak hidup antun di gambarna dibubukeun di dieu nya di kotak ieu amun atos beres. Atos dipresentasikan, terus atos di komentaran ku rerencangan, dan di-uploadkan ke Instagram. Nah, ieu captionnya, mangga ku hidup captionnya ke dilebetkan di Instagram. Terus amun atos, linknya dibubuhkeun oge di handapeun gambar, ya, ulah hilap. Nah, terus dugi ka dieu patarosan teh, mangga. Patarosan? Atana picekap? Patarosan? Aku.
Amun taya patarosan, ayeuna ku ibu pasien waktos 30 menit kanggo ngadamel infografis, mangga. Rifki kunaon ieu kamerana henteu aktif. Lag Bu jaringannya. Oh gitu. Oh mohon. Ayeuna tos rengse. Ayeuna tos rengse, amun atos rengse hayu urang buar sasarengan. Afif, atos rengse acan. Atas Bu. Atas, oke. Ijim, atas acan. Atas Bu. Atas. Dani, atas can. Atas Bu. Atas. Awul, mau atas. Atas Bu. Atas. Noval. Atas Bu. Atas. Rifki atas acan. Atas Bu. Amun atas, hayu urang pedar sasarangan ya. Oke, kedapnya. Sok di dia saha anu bade presentasi kanggo hasil infografisna mangga. Saha? Rifki Milzam. Oke, Rifki. Ku ibu share screen ya hasil pada melannya Rifki. Leres tanya. Atas katinggal. Aya anu Rifki? Aya Bu. Aya. Aya, Bu. Oke. Aya, Bu. Rifki langsung wae dibacakeun hasil infografisna. Oke, anu sanesna tiasa ngomentaran ya kanggo hasil infografisna nu Rifki. Sumangga Rifki. Itu cekap tacan ukuranna atau nampi kurang ageng Rifki? Cekap Bu, cekap. Cekap. Oke, sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun wasta pun Rifki Miljam di kelas 12 elektro 3 bade presentasikan infografis ngenaan Gatot Kaca Perlaya. Gatot Kaca Perlaya. Perang Baratayuda mengerupikeun perang antara Kurawa sareng Pandawa. Kurawa dipimpin ku Dipatikarna sareng Pandawa dipimpin ku Arjuna. Kakuatan Dipatikarna moal eleh ku Arjuna. Dina hiji dinten Batara Surya masihan tumbak sakti ka Dipatikarna. Punten Bu, ketingali. Oh, mohon mangga ku ibu geser heula nya kedapnya. Oke. Mangga. Dina hiji dinten Batara Surya masihan tumbak sakti ka Dipatikarna anu dingaranan konta. Tapi hanjakalna tumbak konta ngan ukur tiasa dianggo sakali. Kusabab kasaktian Dipatikarna teu aya anu tiasa ngelehkeun anjeunna. Anjeunna kapaksa ngorbankeun Gatot Kaca. Isukna Gatot Kaca angkat perang. Kusabab dugi ka siang henteu katingali saanu manang sareng eleh. Tungtungna Dipatikarna ngaluarkeun tumbak konta. Tumbak konta ngudak Gatot Kaca sareng tungtungna Gatot Kaca Perlaya. Oke, hatur nuhun. Mangga ayeuna saha anu bade ngomentaran Rifki. Mangga raise hand. Oh, Ijim, mangga Ijim. Abdi bade ngomentaran infografis Rifki Bu. Cek abdi mah infografisna teh teksna itu ngayai Bu. Panjang teuing gitu. Panjang teuing. Terus ibu agengan heula nya kedap supados ieu nu bilih nu sanesna hayang ninggal. Oke, mangga. Mangga lajeng Ijim. Terus tadi aya di diksina teh aya
anu pengulangan kata gitu Bu. Pengulangan kata Punten kedapnya Bu, coba di scroll ke handap Bu. Oh, mangga. Nah, itu contohnya Bu tuh. Oh iya, mohon naon tak Anu kecapna. tiasa ngelehkeun anjeunna, terus aya Mohon. kata anjeunna deui Bu. Mohon. Diulang. Mohon mangga Terus anu tina elemenna ieu teh infografisna cek abdi mah polos teuing gitu Bu. Mohon. Biasa wae kurang irut jadina teh. Mohon. Terus kurang warna ge ini polos banget gitu. Terus objeknya cuma aya teks jeung gambar-gambar doang, kurang bentukan-bentukan gitu. Ya jadi kurang irut gitu Bu. Mohon. Tas, Bu, ayo deui. mohon. Mohon atur nuhun izin ya. Sama-sama Bu. Janten kieu Rifki saur izin kanggo infografis anu tos ku hideup di damel teh aya sababaraha hal anu kedah dilereskeun nya supados langkung sae deui di antawisna tadi saur izin ieu teh teksna teh panjang teuing. Kan tadi Ibu tos ngadugikeun ya di awal ya dina infografis teh teksna ulah panjang teuing, ulah ngayayai supados anu sanes oge henteu ngarasa bosen. Pokoknya mun ningali tos mun teksna panjangnya nembe ningali sakilas oge naon sih ieu mah cenah panjang teuing horea macana nya janten ke Rifki ieu teksnya tiasa dipadatkeun deui supados langkung singget deui ya. Oke, lajeng teras tadi saur izin aya kecap anu diulang teras ngarendeng berdekatan tah di dieu kusabab kasaktian dipatikarna teu aya nu tiasa ngelehkeun anjeunna kapaksa ngorbankeun Gatot Kaca kedahna kieu Rifki kusabab kasaktian dipatikarna teu aya nu ngelehkeun koma teras anjeunna kapaksa ngorbankeun Gatot Kaca tah janten teu kedah kecap anjeunna teh teu kedah dikaluarkeun 2 kali komo paraneng siga kitunya eta teh kalebet kana kecap yang tidak efektif janten kedahna dihapus ya. Teras tadi acan kasebatkeun ku izin anu ngaranna Gatot Kaca teh ngaran tokoh janten kedah dihijikeun ulah dipisah Gatot spasi Kaca teh nya kedahna dihijikeun Gatot Kaca. Teras tadi saur izin ieu teh infografisna background teh masih kene bahasa aja masih biasa aja kumagi background teh warna bodas kedahna kamu di dieu kedah langkung wani kanggo mere warna dina backgroundna supados anu sades tiasa kaiurut kanggo maca. Mangga Rifki kamu bade ngawalar komentar ti izin mangga. Mangga Rifki kamu mau berkomentar atau menanggapi komentarna izin mangga. Matur nuhun izin masukanna engke abdi lereskeun deui. Iya, mohon ya. Janten anu tos di komentaran ku rerencangan hidup, oke dilereskeun saat dilereskeun nembe ke diupload ka Instagram. Oke, sip. Hatur nuhun sadayana. Tadi Rifki sareng izin tos sae, mangga ayeuna dilajengkeun sade anu bade presentasi, mangga raise hand. Ku ibu ieu heula nya, stop sharingna. Sip, mangga. Raise hand, saha anu baris? Nu baris presentasi? Oh, tadi. Saha eta teh? Tarinya. Oh, mohon mangga Tari. Ya, Tari mangga presentasi. Ya, hatur nuhun Tari anu tos presentasi. Nah, kita di dia saha anu bade komentaran infografis anu Tari. Oh, Aulia. Oke, siap. Aulia kedapnya, Ibu share screen heula. Anu Tari. Ya. Nah, ya. Atau katingal. Kedapnya lepat ya.
Bentar-bentar, aya anu kalangkung sakedapnya, mohon bersabar. Nah, atas aya, Atas Ibu. Atas, Bu. Mangga, Aul bade komentar. Dari dia abdi bade ngomentar hasil program nu boga tari. Mohon mangga. Di apa sih teu aya penggunaan curek Bu. Dina Mohon. ya contohnya dikatanya eta, aya penggunaan curekna. Terus anu di atasna buat jajarna katingali Bu, soalna kedapnya Ibu geser heula. Sanes jajar rapi judul. Nah, sok mangga. Nah, ya iya kunaon? Kaca manehna milih font teka tingali Bu, jadi teu menonjol. Teu jelas gitunya judulna teh naon. Di teksna deui Bu. Oh, teksna deui mangga, kedap urang geserkeun deui. Nah, mangga. Nah, sok. Mangga, Aul. Masih aya penggunaan bahasa Indonesia, Bu. Oh, gitu di bagian mana, Aul? Dibaca ikhlas ngorbankan jiwa ragana demi kaum galun Pandawa. Lebih leres namun diganti jadi nemahkan pati ngabela negara. Iya, mohon saya leres. Aya deui, Aul? Aya lo apa sih? Kecap anu teleres Bu. Contohnya teh di tombak lebih leres lamun diganti jadi tumbak. Oh, eta tombak sakdinya. Oh, mohon kedahna tumbak. Oke, siap. Terus aya naon deui? Ya deui Bu eta anu judul nih di bawahna nu perang Baratayuda teh naon buat naon kan? Oh, kita mohon. Aya nu di atas gitu kaca perlaya terus di bawahnya perang Baratayuda teh jadi maksudna teh kumaha kitunya. Non hubunganana gitu. Oke, sip. Aya deui Aul? Yang iya istilahnya teh kurang Bu, kurang menel. Kayak oge. Mohon. Lebih ngaramean visualna rame teuing. Oh gitu, ada teksnya kirang gitunya, di kirang jelas. Kebalikannya tadi nu Rifki nya. Anu Rifki mah teksna panjang teuing, tapi visualna anu kirang. Tadi dia amun tarima ari visualna seueur teuing, ada teksnya kirang. Oke, sip. Hatur nuhun Aul ya. Danten kieu tari saur Aulia dina infografis anu tos ku hideep pidamel teh anu kahiji nyaeta dina ngagunakeun huruf E. Dina huruf E curek di dieu teu aya leres aya. Kedah nama di ieu nya digunakeun kumargi eta pertanda kanggo maca. Mun eta teh bacana E beda jangan atanapi tah eta janten pembedana. Contoh di dia aya nyaeta ya kedahna ngage curek tapi henteu. Tapi di penggunana nyaeta unggulnya anu teu ngage curek teh leres. Terus di dia aya keneh kekecapan anu menggunakan bahasa Indonesia. Tadi saurna Gatot Kaca ikhlas ngorbankeun jiwa raganya demi kaum galun Pandawa. Nah, tadi saur Aulia teh leres. Kedah nama Bu digentos ku kecap atau kalimah Gatot Kaca ikhlas nemahkeun pati pikeun mela nagarana. Eta langkung sae tibatan anu tadi diseratku tari kumargi masih kene nggunakeun bahasa Indonesia. Ya, leres. Terasa di oge aya kecap tombak sakti. Nah, tombak sanes tombaknya anu leres namanya eta tumbak sakti. Nah, tadi sami sareng di Rifki oge nu ngaranna Gatot Kaca teh nyata hiji ngaran tokoh janten kedah digabung ulah di spasi. Oke. Terus saur Aulia teh visualna seueur teuing tapi dina eusina kurang munel. Jadi tujuanna kirang katepikeun kanu maca. Ya mangga tadi ke dilereskeun deui nya. Ke mentos leres kantun diupload dina Instagram. Oke, siap. Hatur nuhun kanggo tari sareng Aulia. Ayeuna saha deui anu bade presentasi? Punten Ibu stop heula nya. Mangga saha anu bade presentasi? Oh, Naufal. Mangga Naufal. Kedapnya Fal, Ibu share screen heula. Bari dipilari heula ieu tugas Naufal atas lebet acannya.
Kedap. Atas aya? Atas, Bu. Atas. Mangga novel. Oke lah, di luhur novelnya yuk. Kirang jelas, kirang kedap. Kamu kelihatan nggak? Sakia? Ketinggal? Ketinggal. Ketinggal. Oke, sok mangga. Novel. Perkenalkan, Wasta Noval Alwi Pratama di kelas 12 Elektro 1. Ia yang medarkan infografis urang. Mangga. Tumbak kontak dipati karena Raja Awangga kasaktianana henteu eleh ku Arjuna. Lianti ahli mentang jamparing pinter main gada jeung tumbak ku Batara Surya karena dipaparin tumbak sakti ngaranna konta. Upamana eta tumbak dilempagkeun ulah bangsa manusia sanajan dewa pasti perlaya ngan hanjakal henteu bisa dipake sakahayangna saumur hirup ukur bisa digunakan sakali saterusna konta bakal balik deui ka sawarga mulang kanu bogana nyaeta Batara Surya. Rencana karena kedap novel ibu geserkeun heula nya ieu kan dekat tinggal kedap. Oke, mangga Pal. Rencana karena pikeun ngagunakeun tumbak konta ngalawan Arjuna tapi ningali Gatot Kaca anu perkasa ngancurkeun tentara Kurawa miwarang karena maehan Gatot Kaca. Perang antara Karna jeung Gatot Kaca kacida ragotna nepi ka tengah poe can katara saha nu bakal unggul saha nu bakal eleh. Lila kusabab ngarasa kadesek karena kapaksa ngaluarkeun konta. Tumbak konta ngabelesat ka luhur ngudat Gatot Kaca nuker kakala yangan di awang-awang. Teu kungsi lila kadenge sora nu ngarasakeun kanyeri. Titis tulis yang windi Gatot Kaca perlaya dadana katiir pakarang konta. Iya, hatur nuhun novel. Mangga di saha nu baris komentaran ngeunaan infografis novel mangga. Oh, Afif, mangga Afif. Ibu kaluarkeun heula nya. Mangga. Bade ngomong bareng hasil infografis nu novel. Pikeun judulna Gatot Kaca Perlaya, Bu. Teras. Ya, teras. Rencana karena pikeun ngagunakeun tumbak konta. Harusna tumbak konta, Bu. Oh iya, ku ibu kamu wawartos atuh ada kita tinggal teh. Ya. Nah, sok aja. Teras tumbak konta ngabelesat kaluhur. Harusna kaluhurna itu digabung, Bu. Beres. Yang ngarasakeun kanyerinya kurang Bu. Kanyeri gitu. Nyeri. Teras. Sami Gatot Kaca. Aulia nuju naon Aulia? Sami Gatot Kaca nuker kakalayangan. Harusnya digabung juga, Bu. Oh gitu. Terus ada ieu? Atos, Bu. Kanggo ieuna tampilanna visualna kumaha atau saya tanapi anu kirang atau napi kumaha? Visualna lumayan sae, Bu. Aduh lumayan sae nya mohon. Ada ieu Pip anu bade didugikeun? Atos, Bu. Oh, atas mohon. Hatur nuhun Afif ya. Novel tadi saur Afif jantan aya sababaraha hal anu kedah dilereskeun ya.
tadi di antawisna kamu teh masih kene aya kekecapan anu teu ieu tadi anu lepat siga kunta ada nama kontaknya tadi sami sareng ditari oge sami gitu. Teras aya kecap tadi kaluhur kedana luhur eta tadi gabungkeun. Teras tadi oge kakalayangan eta ge kedana digabungkeun. Teras eta teksna teh mun saur ibu eta teh panjang teuing nya kedahna langkung disingkatkeun deui langkung dipadetkeun deui. Mari amun panjang teuing teh janten ngayayay ya. Kedah nama amun dina infografis ulah panjang teuingnya maksimal oge 2 paragraf. Nah, kamu mah tos langkungnya. Fifnya Afif Naufalnya. Terus tadi saur Afif mah kanggo visualna ieu tos sae lumayan cenah, lumayan sae. Ya, margi tadi tos dibantuin ku aya gambar-gambarnya. Aya gambar wayangna aya seueur tah aya 3 nya. Janten eta tah masukan ti Afif kanggo Naufal. Ya, mangga Naufal bade ngarespon kumaha mangga menanggapina mangga. Tadi masukan ti Afif. Atur nuhun sarana Apip engke abdi lereskeun infografisna. Oh, nah gitu nya. Janten nuku ibu tinggal mah nya tadi aya Rifki, aya Tari, terus aya Noval, infografisna teh rata-rata nya kitu sami permasalahanna teh nyaeta dina ngagunakeun huruf ecureup anu masih kene hilap tara diangge. Terus dina penulisan ngaran tokoh oge anu kedahna digabung ieu dipisah. Terus anu ngaran tokoh eta teh kedah diawali ku huruf kapital ulah huruf laletik sadayana. Janten ke teu tiasa ngabentenkeun oh ieu teh ngaran tokoh atanapi kecap biasa kitu-nya. Nah eta terus aya oge anu teksna panjang teuing, aya anu teksna saeutik teuing jadi tujuanna teu nepi. Pokona mah intina amun hidup rek nyieun infografis teksna teh padat, singkat dan jelas. Ulah panjang teuing, ulah pondok teuing, tapi saeutik tapi matrik lah gitu amun di Sunda mahnya sedikit tapi itu teh mencakup seluruhannya, semuanya lah siga kitunya. Terus dina visual sama hidup teh tos saraya nya tos kreatif kanggo ngagunakeun ieu nanti visualna gambarna ikonna tos sae mung kedah diasah deui supados langkung sae deui ya. Hatur nuhun kanggo nu sanesna. Tah ayeuna sabada tos dipresentasikeun ku rerencangan hidup aya nu masih kene henteu ngartos atanapi habi mah Bu atos we ngartos cenah. Atawa kumaha tah sok mangga aya nu bade naros? Aya nu bade naros? Ya Bu. Teu aya atos ngarartos nya sadayana. Nah, amun hidup teu aya tos pada ngatos teu aya patarosan mangga ayeuna kan tadi ku rencangan hidup tos dipasihannya masukanna tanggapanna tina hasil infografis hidup janten ayeuna mangga dilereskeun deui eta infografisna. Amun atos dilereskeun mungkin ulah hilap diupload ke Instagramna masing-masing ulah hilap captionna kedah sesuai sareng anu dilampirkeun di LKPD. Mangga ku ibu pasien waktos kanggo ngupload mangga. Mungkin bari ku ibu cek leres teu ieu teh tos ngerjakeun gitu. Sok mangga. Atos Ibu. Atos sadayana. Terus Bu.
Cobi ayeuna ibu hoyong ninggal. Jadi leres henteu ieu teh nya. Cobi. Atau saya pas katinggal. Nah, iya infografis nu saha? Abdi Bu. Anu Afif, iya. Terus anu Afif atos ayanya ieu teks infografisna atos dilereskeun. Terus captionnya oke atos aya atos sasuai. Gini iya ya rencangan anu naroskeun. Terus anu komentaran ya Fifnya. Oke, saya atas dileraskeun. Cobi ayeuna nu sanesna urang cek deui. Afif atos Cobi ayeuna urang tingali deui cek and recheck. Ayeuna saha? Enggak, Bu. Oh, nu Aulia ya, nu Aulia atos di-uploadnya. Katinggalnya ari istri mah benten sareng pameget tina pemilihan visualna. Oge istri mah identik sareng Pinky. Ya, gerli pisan Pinky di dinya. Saya tokoh wayangna oge. Ya, oke sip. Sae kan. Ari tos dilereskeun mah nya sararae. Ayeuna amun tadi misalnya LKPD tos beres dipresentasikan atos di komentaran oge atos ayeuna hayu urang nyindepkeun atanapi nyimpulkeun dina lawungan dinten ayeuna. Masih emut kan tadi urang teh tos diajar ngeunaan naon wae. Emut keneh. Tak amun emut keneh. Cok di ibu hoyong naros. Cok, saha anu tiasa ngaguar atau ngajentrekeun naon sih anu disebut infografis teh mangga. Mangga raise hand. Saha anu tiasa ngaguar. Oh, Danika, mangga Dan. Naon sih anu disebut infografis teh? Ya Bu, infografis teh nyaeta media informasi anu diwangun dina bentuk teks nu diadu maniskeun jeung elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografik Bu. Iya, nuhun sae. Leres ya, hatur nuhun Danika. Ya tadi saat didugikeun ku Danika, yen infografis teh nyaeta media informasi anu diwangun dina bentuk teks. Anu diadu maniskeun sareng elemen-elemen visual, tiasa gambar, tiasa kartun, atanapi icon, tiasa oge grafik, jeung sajabana. Ya, leres sae. Tur nuhun Danika. Ayeuna urang lajengkeun tadi infografis atos. Ayeuna ari eusi infografis teh aya naon wae? Mangga. Biasa raise hand, Naufal, mangga Naufal. Aya naon wae tah? Eusi infografis teh nyaeta hal-hal penting nu aya patalina jeung nu baris dibahas nu dikemas secara singget. Iya, leres. Tadi saur Naufal, hatur nuhun Naufal. Anu eusi dina infografis teh nyaeta hal-hal penting anu aya patalina sareng anu baris dibahas. Amun urang tadi baris ngabahas ngeunaan Gatot Kaca Perlaya, janten hal-hal anu penting anu dina teks Gatot Kaca Perlaya teh biasa didugikeun tapi ulah panjang teuing, ulah ngayayai tapi kedah singget tur padat nya. Oke, sip. Hatur nuhun Naufal. Mangga ayeuna ari infografis anu alus teh siga kumaha? Mangga saha anu tiasa ngawaleh? Rifki, mangga Rifki. Infografis nu alus nyaeta mun eusina nu diadu maniskeun jeung elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografi Bu. Iya, saya leres hatur nuhun Rifki. Ya janten ari infografis anu alus teh nyaeta anu munel eusina teras singget. Teras diadu maniskeun sareng elemen-elemen visual, cara gambar, icon, gambar kartun, terus grafik, tipografik eta tiasanya. Intina mah aya teks anu singket, padat jeung jelas sareng aya visualna, aya gambarna.
ya. Oke, leres saya. Terus anu pamungkas ya. Tujuan infografis naon? Sok saha tiasa? Mangga Aulia. Tujuan infografis nyaeta pikeun hirup supaya batur daek maca ngalangkungan hiji media nu leutik tapi menel eusina. Sabab hal-hal praktis ieu nu dipikaresep jalma-jalma modern saat ieu. Oke, sip. Hatur nuhun. Leres sae pisan awal. Janten tujuan ti infografis ieu teh nyaeta tiasa ngirut nu maca. Kusabab ngalangkungan hiji media nu leutik ieu teh tapi munel eusina kaya akan informasi, kaya akan ilmu pengetahuan anu jadi hal-hal praktis pikeun jalma-jalma modern. Oke, hatur nuhun sadayana anu atos ngadugikeun ka cindetanana. Ayeuna Ibu hoyong naros anu patalina sareng pengalaman hidup sabada pangajaran dinten ayeuna. Sok saha nu tiasa ngadugikeun kumaha pengalaman hidup sabada pangajaran dinten ayeuna? Mangga raise hand. Iji mangga kumaha Jim? Janten terang cara ngarekreasikeun uang carita wayang dina wangun tulisan, Bu. Ya, janten terang cara mengkreasikan cerita wayang dina wangun tulis. Meureun sata acana hidup amun ngadangu kecap carita wayang wah berarti mengkreasikeunna urang kudu jiga dalang, kudu tiasa nyaritakeun. Henteu kedah kitunya amun eta mah kan sacara lisan, tapi aya oge anu tiasa ngadungikeun ku cara tinulis nyaeta ngalangkungan infografis anu tos ku hidup pidamel tadinya gitu. Saya hatur nuhun Ijim. Mangga ayeuna saha anu tiasa ngadugikeun naon sih mangpaat tina pangajaran dinten ayeuna? Mangga raise hand. Sok saha? Afif, mangga Afif. Janten kaasah kreativitas dina ngokolakeun kekecapan, Bu. Ya, janten kaasah kreativitas dina ngokolakeun kekecapan dina bahasa Sunda. Iya, leres. Tadi kan hidup nalika bade nyieun infografis kan pasti tos maca terus ditulis hal-hal penting naon wae eta anu aya dina eta teks. Terus amun misalnya hidup teu tiasa bahasa Sunda pasti nulisna nggunakan bahasa Indonesia heula tah. Saat laos ditulis sadayana nggunakan bahasa Indonesia nembe diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Tapi bahasa Sundana didik kekecapana anu dipikaharti atau yang dimengerti oleh kalian. Iya. Sip. Hatur nuhun atos ngadugikeun kamandangna ngeunaan manfaat dina pangajaran dinten ayeuna. Nah, ayeuna Ibu baris ieu ngawanokeun kanggo lawungan salajengna. Emutnya urang teh diajar aya hiji lawungan deui. Nah, kanggo lawungan salajengna anu baris dibahas nyaeta hidup dipihareup tiasa ngarobah carita wayang dina bentuk sejen. Bentuk sejenna tiasa naon wae tah, Bu? Nah, mungkin Ibu tangtoskeun tapi diantawisna nya ku Ibu kasih gambaran kanggo hidup. Bentukna tiasa dina bentuk wangun puisi atanapi carita pondok, atanapi naskah drama. Nah, diantawis tilu eta mungkin dipersiapkan kinten-kinten urang baris ngabahas anu ya. Nu penting mah kamu nguasaan isi teksnya Gatotkaca perlahan. Oke, ya. Waktosna tose, app-nya ieu teh tuh tos pada 5 menit deui. Ayo urang ucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Pangajaran dinten ieu tiasa lungsur langsarnya dugi ka akhir. Nah, ayeuna supados langkung barokah, hayu urang ngadoa sasarengan nu dipimpin ku Ijim mangga. Mohon mangga Bu. Oh, mangga Ijim. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, mugia mingguan payun tiasa tepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Oke, hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum.